Pulau Komodo erek naros naon ka Komodo? Bade naros komodo. Iya, si Komo lewat. Aya mumpah. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Ngelos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami terus ada Duraban jauh di film murah anu di Padesan anu dubuk perangan nasi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Trip nu salajengna baris depan kaca mitra sadaya mudah-mudahan sarehat insyaallah sehat. Masih nyarengan kayak ibu-ibu gembreng, ibu-ibu recet. Masih edisi episode Labuan Bajo. Aya di La Cecil salah sawios poin. Akses poin kanggo ningal kawasan di bentangan laut. Margi di Labuan Bajo, salah satu andalan destinasi wisatana berbasis laut. Coba tinggal itu ibu-ibu. Hai. Komodo ramah ibu-ibu. Kata sadaya, ibu-ibu gemreng mah gitu. Lamun ngagemrong pasti ngagemreng. Kaleng kerupuknya kawon. Yang penting kerupuk enak kan. Makanan kita sehari-hari. Orang tepangan heula Ibu Kadis. Ibu Kadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggun. Ibu mending ngadadak. Iya, apaan gembreng? Ibu tuh di mana ya teh? Abdi teh nuju di wisata La Cecil Labuan Bajo. La Cecil Labuan Bajo. Aya naon sana Bu di dieu teh? Di dieu teh luhur tempatna jadi tiasa ningali pemandangan ke pelabuhan Labuan Bajo. Kan hanjakalnya nu ada cedeumnya. Mohon Tapi indah juga, Sawiyo. bahagia. tapi Tah. dak mimilikan. Memilikannya. Oh gitu, bukan di Sana susu miliki ti. Sana Tah kanca mitra sadaya memang nu disanggamkeun ku Ibu Kadis nembe memang leres. Kadieu mah kadang memilikan upami cuaca nuju kirang bersahabat sapertos kieu jadi urang teh acan biasa biasa nyebrangnya. nyebrang ka laut padahal bade ka Pulau Muntah Komodo. sering nyebrang. Pulau Terus Padar. Padar, Ping Bit. Pindik, terus sama apa lagi ya yang pokoknya nu kararitu we. anu aya mah bernuansa eta. Arek naon eta teh atuh ka Komodo teh nyakukeun beungeut atau Iya. Ulah cek beja. cek beja. Nah, urang kan ayeuna ti Jawa Barat. Nah. Banyak ti luar ka Jawa Barat, ti Jawa Barat urang teu bisa kaluar. Kadieu. Tah salah sahijina aya cenah wisata internasional nyata Labuan Bajo. Labuan Bajo. Salah sahijina Pulau Komodo. Tah, Cenah upami hoyong ningal ieu Komodo. mana Komodo? Komodo. Iya ka dia ieu. Ieu anak Komodo. Ieu gadis Komodo. Aya ini Komodo. Iya ada Komodo. Ada Komodo. Ibu kadela, iya ibu. Ibu kan orang teh ajan kata nyebrangnya dan ekstrim. Enjing insyaallah. Engke di Pulau Komodo erek naros naon ka Komodo? Bade naros kieu. Komodo. Iya, si Komo lewat. Komodo. Makan apa hari ini? Hari ini. Komodo. Kenapa namanya Komodo? Tidak kemede. Bu, Ya. ibu mau disamperkan ke Komodo. Ibu rek naon? Boa, urang mah ke Komodo teh minta nomor. Pasangan yang bolak-balik 00. Lain. Pasangan naon? Nomor mana ya? Pasang pantun. Nomor Singapura atau nomor mana ya? Teuing aing mah nomor mana. Nomor nongel. Nomor nongol.
Kan saya sadaya gitu misalnya ibu-ibu gemreng. Insya Allah ya. Pokoknya mah moal beak seuli. Anjing kurang ngawitan mentas Mentas. ya. Insya Allah kita nyambung deh ngawaosnya. Mau cara ngawaos, ngabahas waktos nu atos. Tah gitu kan mitra sadaya calerdas ibu-ibu genjreng mah. Ieu teh disebutna ibu-ibu arisan. Percanen teu kalabuan bajo aya nu ngagadekeun sapatu. Aya Ngagadekeun sertifikat. Kurang mah anting sabeula. aya nu ngagadekeun sertifikat. Bela-belaan yang ulin ibu-ibu arisan mah. Tapi sok sanes kitu ya salah sawios wujud kanggo mempertahankan imunitas tubuh. Margi di musim pandemi teh aya alasan kedah seueur gumuja. Sareng komodo. Mun kade ulah seri sorangan. Enak es lu. Pertama kan 3M. 3M teh. Jadi diusahakan kedah imunitas terjaga dan happy, Ya, sehat, oke. bahagia Amin. gitu. Siap. Kan hutang malah dipikiran. Oke, Di diem, balik ka ieu mah. Aya. Margi kan mitra sadaya hutang mah sanes pikiraneun bayareun. Sakit nu kabihatur, pangampunten nu kasun, pangampuran nu kateda bila heureuy nu kaleuwihan. Aya gogonjakan anu rada nonjol. Ulah kadang sekali deui. Bili katoel komodo. Katumpakan setan teh aya ngaranan, hapunten anu kasun. Urang teh dihandeuleum seueur, urang teh dihanjongsang peranti nyokot tinggalkeun tapang di episode babaseuhan nu baris dongkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.